Nah terjadi jelema gagah jasa urang wetan bener gagah tama lamun dibacok teterak ngambul dibacok teh ngambul wow ngambul lamun dibaledog ku batu nyana mah tilok ditangkis jantep ke hulu dibaledog dek ngambul puasana geus pohara jasa hizib dan geus pohara ditangtangan ku nya nama geus tembak pus ngebul hebat teh lain lalagaan teh hebat obrol lain nu gagah mah pan sok obrol lah mengarahna kana kadugalan bae puasa di Cirebon puasa di Surabaya apa di anu ya alhamdulillah teas awak ulama ya mata dik perbutan di Tanjung Priuk ditah jadi geng Tanjung Priuk ngan kulambung bae mong kulama tak kapangi jeung urang Banten ngobrol jeung urang Banten mah teu tawadu biasa ala Banten we biasa kitu tawadu barang ngobrol ente di mana urang di Banten Bantenna Banten mana Banten atuh di sekitar Kesultanan di biasa orang Banten mah gagah sekian anu gagah mah gagah we anu henteu mantep kita ngomong bagus tak kos itu sanajan Banten atuh ai tilok puasa mah tuh kitu-kitu bah sanajan di luar Banten puasa mah gagah lain kitu cekna urang Banten mah bejana moal dikencarkeun lamun encan teuas awakna eta bahasa Banten ulah ka ngencar sia cakolotna masih mun sakitu dibaledog diciwit ka rasa keneh Banten mah kos kitu ngisinkeun Banten negara Banten mah kudu teuas kajen kumaha ge awas cia di mana bae tarung cak urang Banten kudu menang Banten mah ulah ngisinkeun negara Banten pan aya bahasa kitu di Banten iya Banten ya cek dia coba cokot punya golok nah tah golok tah dek naon cak urang Banten teh ye coba ya aing ye tah kadek kusia coba aing hanya ho jajaten Banten kadek sebab aing geus asana geus eueuh tanding jasa aing mah geus eueuh tanding meureun tanding aing mah kudu jeung Sidin Ali udah kita ngomong luhur jasa eta ngomong intel lah kalau bungkus gitu ente ayo hanya coba jajaten sia Banten coba ulantaran sekali dua kali ya dipahat sata kumaha lamun bohewel oh salah coba hanya sia ngebohewelan aing walawora bismillahirrahmanirrahim lamun dek ngadek bismillahna ulah dianggeuskeun bismillah hat tetangga dia dong hat nama ulah di bawah di dia ku dua leungeun tah cekal golokna tak katukangkeun ka dieu set adukeun deui ka dieu plak tancepkeun kana taneuh kos deuk mencit embe gembel embe Jawa bae ulah bau pon kos itu tungtung naletak setik ilmu baduy eta ji ulah lalawara anu di luar mah teu nyahoeun kita ngaji teh kos kieu tah sia mana leungeunna kieu keun ayo geus sia tapi lamun bahewe ulah nyalahkeun nya moal aing sok teu kudu kenceng-kenceng dikitukeun trek tarik pernah terjadi bohewel pan cenah aing jadi teurak tuh aing teh Banten mulai geus ulah sok lalawara jeung urang Banten euy nyana ge lamun teu bohewel mah moal benga Banten kulantaran geus nyaho kelemahanana euy coba aing naon kana ngaur ka sia sok keluar tahu ulah sok bulas bales geus mending ka dokter bae ka ditu eta Banten teh boga kos kitu entak ilmu Banten mun ditaruhkeun jeung Cirebon tarungna di Banten moal menang Cirebon
Garut Banten tarung di Banten moal menang kajen kumaha ge. Tapi lamun urang Banten tarung di Cirebon liwat ka dieu tak ka Tangerang eleh. Aya naonan? Aya rahasiaan tah teu meunang lewat Cikande. Cikande teh perbatasan antara Tangerang jeung Serang, di dinya aya karuhun. Di dinya aya karuhun moal disebutkeun ku kula ngaranna. Kula teh teu nyaho ieu. Laas lewat kadinya ilmu Cirebon lewat kadinya Laas, ilmu Banten liwat kadinya Laas. Cikande lain lalawora teh. Aya antina kudu babacaan heula mun urang Banten dek lewat melalui eta aya babacaanana heula ser nu boga di dieu. Si atuh geus kumaha ya mau kos kitu tamat. Ah mau diterusin gua jadi rekam ku sialah. Tak eta kos kitu. Teu barang sambarangan. Geus keur carita tak eta jelema nu izin sok coba aing geus sia sakali, dua kali tilu kali coba aing mah pernah terjadi kenyataan lain lalagaan. Kulantaran dititah langsung tempelkeun tarik bohewel. Lain ieu malah pingpingna. Tah etalah terjadi seperti itu. Kumaha eta? Bahadarun. Geus tamaka sia-sia. Baheula lamun urang Banten ka Cirebon dicoba, urang Banten ka ditu ka mana ka Surabaya dicoba, urang Banten ka Madura dicoba. Kitu kere Madura ka Banten dicoba, main coba-cobaan baheula mah. Santri kelas santri. Kelas santri teh asal kadengekeun di Banten bae atuh geus bae dikilik bae ku urang Madura. Eta kos kitu tapi kuari mah geus henteu. Hiji Banten nage geus teu pati tirakat. Geus teu pati tarapa. Kitu keneh Cirebonna geus teu pati tararapa. Surabayana kitu keneh. Terus ka Madura nage tinggal hawa nafsuna doang. Ambek nyedak. Ngan sakada sakitu bae. Adapun kajagoanana mah geus lalaas. Nu mentek ge urang geus andeleun ku ari mah jang mimpin negara. Bung Karno nu mantak gagah teh patapaanana. Boh lain lalawara. Jawa Timur aya tempat tapa Bung Karno, di Jawa Barat aya tempat tapa Bung Karno, di Karawang bae aya tempat tapa Bung Karno di Karawang. Masya Allah urang Tangerang ka Karawang ngan bujur doang. Bung Karno mah di Karawang teh tapa, di Tangerang aya tempat pertapaan Bung Karno, di Tangerang aya tempat pertapaan Bung Karno. Geus puguh nyana nyebrang ka ditu mah ka Aceh. Matak berangkat perang teh siap segala rupana rakyat dipimpin ku Bung Karno muantep 100%. Lantaran naon petapa jelema sedang jadi pemimpin Indonesia teh didukung ku kiai-kiai anu baheulana tararapa. Diserang datang ke pos ku Belanda teh datang ke pos Tangerang teh diperkirakan paeh cak Belanda teh kunaon nangtung muka baju. Cak Belanda ini bukan orang mabur Belanda ceta anu ngadukungna karena perjuangan teh jelema petapa ngindahan urang dipimpin kuno karar itu mah beres Bung Karno. Pak Harto ge sarua sanajan kejawen ahli tapa ulah dikira Bung Karno lamun ditembak ngebul jana komo make petasan curug bah ngebul jasa tamang teh Pak Harto lain lalawara moal kuat lamun lain ahli tapa. Kabelah dieuna ku Gus Dur ahli tapa keneh tempat tapa Gus Dur lain lalawara. Tapi teu kuat Allah menghendaki barang mantes Gus Dur ka dieuna. Sok jalan-jalan SBG teu terak ditembak lain nang tapa menang di Cisoka pelor beak. Mantap kamari bengkel sepeda ceurik ge.
yakin pelor ditereyan ku pejabat lain hasil tapa mal bisa pakai perang nukuari maruncul dek mimpin Indonesia lain petapa tarolah tapat tidak ada harengin memberen loba anu kuatin tapi tapa dunia apa Bung Karno teh henteu mereket apa mereket boga naon teu boga naon kitu kene para kiai anu ngadukung perjuangan Bung Karno boga naon teu boga naon apakah memang henteu dikondisikan ngan teu hayang DPR mana kuari nu bisa tapat tina dunia seret coba ka dia hayang nyaho beungeutna aing mun ti Golkar mun ti PDI coba nu tapat tina dunia pugu cicing di dinya ge lain urusan rakyat endek merak rakyat apa kudu dituturkeun barukan kumaha neangan urang kuari jang mimpin Indonesia nu tapa hese jasa ngan aya Bung Jenggot nyana geus pernah tapa tapi di film tuh jelema nama tuh nyota pada henteu mantap mana pilihan urang anu bener-bener mantap dipimpin ku jelema nu pernah tapa